Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak damang? Wilujeng patepang deui sareng ibu di pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang bakal diajar ngeunaan tanda kekenteng jeung kalimah teu langsung. Nu kahiji nyaeta tanda kekenteng atau dalam bahasa Indonesia disebut tanda kutip. Dina pangajaran samemehna hideuk geus diajar nuliskeun kalimah langsung nu make tanda kekenteng. Lamun ku hideuk ditaliti dina paragraf kahiji bacaan anu judulna oncom oge aya kalimah anu unina kieu. Aya lagu nu judulna Oncom Gondrong. Judul lagu dina kalimah ieu ditulisna make tanda kekenteng supaya jentre urang wincik gunana tanda kekenteng. Nu kahiji, tanda kekenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan, naskah atawa bahan tulis sejen atawa kalimah langsung. Di contohna, hayu urang indit saur bapa bisi kaberangan. Dina contoh ieu, hayu urang indit jeung bisi kaberangan make tanda kekenteng kusabab kalimah langsung. Nu kadua, tanda kekenteng dipake ngahapit judul lagu atawa guguritan, sajak, karangan, jeung babuku lamun ditulis dina kalimah. Contona nu kahiji, saha nu tos maca sajak tina jandela karangan Yus Erius Samsi. Tina jandela make tanda kekenteng kusabab judul sajak. Contoh nu kadua, asa kungsi kadenge lagu Paturai teh. Paturai oge make tanda kekenteng kusabab judul lagu. Anu katilu, tanda kekenteng dipake ngahapit istilah ilmiah nu can dipikawanoh pisan atawa nu miboga harti khusus. Contoh, atuda manehna mah bageur pisan nepi katara aya nu ngabaturan. Bageur di dieu make tanda kekenteng kusabab miboga harti nu khusus. Tah, ayeuna mah urang diajar ngarobah kalimah langsung jadi kalimah teu langsung. Ari kalimah teu langsung teh kalimah nu diucapkeun lain kunu nyaritana langsung, tapi dicaritakeun deui ku batur. Sifat kalimah teu langsung teh nyaritakeun deui. Contoh nu kahiji, si Atin ngaharewos. Teh aya nu haneut kana sampean abdi. Kalimah teu langsungna, si Atin ngaharewos ka teteh yen aya nu haneut kana sampeanna. Anu kadua, kalimah langsungna, saha nu ical artos teh, paguru naros ka ina. Kalimah teu langsungna, paguru naros ka ina saha nu ical artos teh. Sakitu wae pangajaran ngeunaan tanda kekenteng jeung kalimah teu langsung. Ayeuna pancen kanggo hidep nyaeta latihan 5 di kaca 81 jeung latihan 4 di kaca 80. Kerjakeun saperti contoh nu aya di buku. Upami tos beres kerjakeun pancen, tong hilap kempekeun di guru masing-masing. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.